Urang teh jalmi awon atau pintu urang teh teu apal. Hayang apal karena keawonan diri urang. Tingali cenah kudu ngalapaidah. Karena nganyaukeun aib diri teh tina lisan-lisan musuh urang. Setiap jami pasti aya gaduh musuh. Musuh mah moal mungkin nyaritakeun kahadean. Tapi musuh mah sok nyaritakeun kagorengan. Dangukeun ke urang. Cek musuh urang ari urang teh naon? Cerewet. Ah bener urang cerewet gitu. Oh berarti urang cerewet. Lamun cek musuh urang teh pedit si manu mah. Oh berarti heeh. Urang teh pedit gitu. Matak mun teh mah urang apal kana hayang apal kana diri teh dicatetkeun amalan urang teh. Kawonan urang teh. Ya. Urang teh gede hulu nomor hiji gede hulu. Oh. Nu kadua urang teh cerewet. Nu katilu urang teh panas barahan. Nu kaopat urang teh hayang dipuji wae riah wae. Nu kalima urang teh hayang pamer wae. Dicatetkeun kagorengan urang teh. Di tengah jalan aya naros ka urang teh. Hei, gede hulu. Tong ombak eta teh. Naon pan aya dia laksanakeun. Jadi tingali musuh urang, dangukeun. Musuh urang ngomongkeun ka urang naon? Oh bener. Urang teh ku musuh urang digorengkeun sabab urang aya kagorenganana. Kedah napi.